Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki, naon san? Uing nek carita Ki, sok carita sama kaki Kampak. Bla 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 bla, cerita kaki Kampaknya isuk-isuk. Jadi Ki Kampak ge boga carita menang di Sahaki, menang di si Sandi. Keur isuk carita nantinya. Ki aneh sih ya. Naon? Eta tadi nama budak teh ngojek si Itang teh. Ngojek ngan ku sabab boga pangawakan alus, jangkung gede, tinggi 172 cm, gagas, terek, ijazah memadai. Oke lah nya dilatih. Ngan begitu dijadikan satpam jaga di tukang mana Ki, deket tempat pemakaman para waliullah pasarean patilasanana. Kakarek jaga sapeting di tukang geus remeng-remeng jam setengah 2 teh. Hulang bangun bingung cenah ge nya. Eta mah nyaan didatangan buta hejo nu jangkung gede, gejlig 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 nyampurkeun ka pos tukang. Sapam anyar keur mah nya hicing di tukang dites. Kadatangan nu kitu eta mah ngajleng di luhur pos, untung teu potong ge. Begitu buta ngadukun jelung lumpat ka harup gerbang ditunggar, cebet kunaon maneh. Geus teu ieu deui balik di imah ngaringkuk, menang saminggu gering. Geus gering teh naon kakarek carita langsung mengundurkan diri di wae. Mendingan ngojek deui cenah, salarieun aing cenah. Disampeurkeun ku nu kitu ku buta ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.